Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Halaman sabaraka. 27 kantun. Bismillahirrahmanirrahim. Di luhur dihanapkan wal istidlalunya. Wal istidlalu alaihi jeung ari anu nyuprih dalil alaihi ka Gusti Allah. Kumaha nyuprih dalil ka Allah teh? Urang ningali rupa teh dijieun dalil ameh urang nyaho ka Gusti Allah. Urang ngasaan kana rasa teh dijieun dalil ameh wusul ka Allah, ameh terang ka Gusti Allah. Urang ngupingkeun kana suara ya. Aya suara tongeret, aya suara jelema, aya suara mobil, aya suara motor. Eta suara teh dijieun dalil ameh nyaho ka Gusti Allah. Lamun jelema nyieun dalil kulian Allah ameh terang ka Allah, eta teh ciri min adamil wusuli, tina teu acan wusulna ka Gusti. Gitu. Da jelema nu geus usul mah moal nanyakeun dalil. Moal nanyakeun dalil, Pak. Urang teh tos dugi ka Jakarta, erek nanyakeun alamat mah. Moal da geus nepi. Nu nanyakeun alamat teh, nu mikiran alamat teh jelema anu can tepi. Ai nu geus tepi mah moal mata. Matak musonif teh geus tepi ye teh, Pak. Jadi musonif mah teu butuheun kana kitab ieu teh. Nu butuheun kana kitab ieu mah jelema nu can nepi. Matak bahasana ge ayyuhal murid, he jelema nu hayang tepi. Tah ieu alamatna di bejaan. Anu geus tepi mah teu kudu ngaji. Anu geus tepi mah, Pak. Anu geus tepi butuh teu kana alamat. Teu da tujuanna ogenan tepi. Ieu mah butuh urang kana alamat mah tak diaji. Ieu teh keur nolak bahasa jelema, ieu kitab lain keur urang, tapi keur wali. Wali mah teu butuh da geus tepi. Kaliru justru keur jelema nu hayang jadi wali. Anu jadi kakasihna Allah teh jelema nu caket jeung Allah. Anu saumur-umur jadi tamu na Allah, anu jadi tamu nu tuan rumah ka tamu pan ngamuliakeun, saumur-umur dimuliakeun ku Gusti. Ciri dimuliakeun ku Allah boro-boro taata, maksiatna boro-boro gede leutik we nu dimuliakeun, digeugeuikeun ku Allah. Matak wali nepi ka gaduh gelar mahfuz. Ari mahfuz teh diraksa, lain teu migawe dosa, Pak. Ai mahfuz mah, tapi sanajan migawe dosa boro-boro gede, sanajan lemet dosana pasti digeugeuikeun ku Allah. Hate we pedah ngomentar di jalan aya nu bara main. Hatena ngomentar padahal macik atuh jag mau ulah bara main, ulah barang penta usaha ka ditu. Hate wali ngalagecok atawa nepi galecok ngobrol kitu hate da teu kadengeun atuh. Nepi ka hese sare putih. Nepi ka dikitah dahar getih dulur anjeun, dahar daging babaturan anjeun, ras korejat hudang neneangan jelema nu diupat ku hate. Urang ngupatin ku hati-hati acan. Ngomong langsung. Ngamakmum wali Allah mah ngamakmum. Padahal cek aturan fikih teh salah-salah tinggal sababna da kadenge imam teh babacaanna teh bener. Sedengkeun Fatihah teh rukun salat. Matak manahanana mufaroqoh. Ngan mufaroqohna teh pindah ka tukang. Cek imam teh ke tadi teh milu jeung aing jelema teh ngamamum tapi aing awe salamet ngejat. Anak kitu ge butut salat aing mah. Teu pan nyeri tah teh rada kasingung pan gitu lin. Urang ge lamun jadi imam hek jelema mungkin ngamamum ka urang kasingung mah. Kasingung. Urang teh jadi imam panas geus ngapalkeun ti imam. Ai pas ka masjid teh nu ngamamum sapotong-potong acan.
Kan kasinggung teh urang. Tah wali teh pakat tukang padahal cek aturan fikih teu salah-salah ting. Nepi ka eta wali ku Allah dititah neangan imam anu ngaimaman salat eta. Menta dihampura maneh ka jelema eta. Padahal mah lamun rek muparokoh teu kudu nit ka tukang ieu, cukup nganiatan ku hate mufarokah. Itu Pak. Jadi moal kusi nyerieun hate batur. Urang mah salat mah sorangan ngan tukangeun imam. Da lain dari ngamakmum mah jadina kunaon? Ku niat mata makmum lillahi taala teh wajib cek pikir. Jadi teu cukup urang ngamakmum salat tukangeun imam teu cukup, tapi kudu make makmum lillahi taala. Jadi imam onaman Pak. Wenang jadi imam menyebutkeun imam lillahi taala. Sunat. Mising teu nyebut kitu ogenan geus puguh ya jadi naon? Imam. An wajib nganiatan jadi imam mah dina salat Jumaah. Kitu mah urang dina salat sapopoe teu wajib urang nganiatan jadi imam. Teu wajib Pak nganiatan jadi imam. Ngan lamun hayang hasil berjamaah nu jadi makmum wayahna kudu nganiatan jadi sanajan salat tukangeun imam Pak, salat teh tukangeun imam ngan teu nganiatan ngamakmum berjamaah lain. Matak lamun rek muparokoh teu kudu ngejat niatane ku hate aing teh moal nuturkeun imam. Maksud nyingkahan imam. Wali mah ini teh digeugeuikeun ku Allah. Leutik dosana teh digeugeuikeun ku Allah leutik urang gede eueuh nu ngageugeuikeun eta mahfud mata tong kaliru bahasana ge ayyuhal murid. Atuh urang teh mising teu nepi kana pangkat makrifat khos ge nu disebutkeun usul ka Allah aya dina makrifat am padahal lain pilihan eta mah nasib ti pangeran. Mana makrifat am teh atuh nu disebutkeun mahjubin teh nu boga akal gorizi. Ari akal gorizi mah Pak nyaksi keneh kana rupa, ngadenge keneh kana sora, ngasaan keneh kana rasa. Mahjub disebutna teh dihalangan, ngan teu cicing dina rupa, ngan teu cicing dina sora, ngan teu cicing dina rasa. Jadi sanajan rupa katingali keneh, sanajan rasa karasa keneh, sanajan sora ka kuping keneh, urang terang ka Allah. Ngan terang ka Allah na kunaon? Ku dalil gitu. Terang ka Allah na teh ku dalil. Matak anu terang ka Allah ku dalil, anu terang kalau leres-leres wusul ka Gusti Allah. Tah nu terang ka Allah na ku dalil eta teh ciri jelema teu wusul gitu. Ciri jelema teu wusul. Hartina ulah kena-kena geus bisa nyaritakeun Allah, ari urang neangan Allah na ku dalil keneh mah tong ngaku wasilin urang teh. Tong ngaku arifin. Tapi lamun ningali segi bahasa umum mah arifin mah pan jelema nu ma'rifat. Sok sanajan ma'rifatna bid dalil ngan lamun aya bahasa arifin kaluar tina lidahna ahli hakikat eta insirofna kawasilin jelema nu wusul ka Gusti Allah. Wal istidlalu jeung ari anu nyuprih dalil alaihi ka Gusti Allah, nyuprih dalil ku makhluk alaihi ka Gusti Allah tah gitu. Min adamil wusuli eta tina teu ayana wusul ilahi ka Gusti Allah. Wal mustadilu mangka ari anu nyuprih dalil bi guerihi kulianti Allah alaihi kana wusul ka Allah. Wal mustadilu mangka ari anu nyuprih dalil bi guerihi kulian Allah. Mana lian Allah? Ku sora, ku rupa, ku rasa, ku diri. Diri teh dijendal pangzur ila nafsi ka sumantakili lil alamil uljiwi sumasupli. Pangzur ningali teh lin nempo hungkul pangzur ila nafsika ulah dihartikeun pangzur nafsika teh ngaca lain. Amana lamun rek liliaran ngaca hungkul pangzur nempo beungeut. Bisi kurang sampurna ieu di make upna. Jadi nu dititah ku ulama pangzur teh lin ngaca wungkul ningali diri teh pan urang mah ngaca. Batur mah pangzur teh tingali diri teh kudu ngaca, ai ningali diri ku hate mah Pak. Ai ningali diri ku hate mah teu kudu kungsi make kaca. Ningali diri ti mimiti tungtung buk nepi ka tungtungna dampal sampean. Tingali ngan ningalina bari mikir. Hate osok ningali mata hate mah ningalina ge jajahan ge ka alam dunia nu ieu. Urang teh papangih tadi berang papangih jeung Mang Jaid di Cikatomas tadi berang.
Tadi padahal mah pepangi nepi ka ayeuna ku hate Mang Jaid katingali keneh lin. Tah nu ngali keneh Mang Jaid nepi ka wayah ayeuna teh tapi ngaranna kolbu. Mata kolbu mah tina kolaba tugasna ngabulak-balik. Ulah cicing di dinya, ulah cicing di Jaid. Jaid nu katingali teh ayana diayakeun ku Gusti Allah. Sing jadi dalil Mang Jaid kana ayana nu nyieun. Mata pangdurila nafsika tina ningali Mang Jaid tajid bihi sonan kapangi we yen Jaid teh dadamelan. Mun Jaid dadamelan misti aya nu ngadamel, tah nu ngadamel teh Gusti eta teh ngaranna ma'rifat bidalil. Di dieu mah bahasana mustadil aleh, Pak. Jadi mustadil aleh teh jalema nyuprih dalil kulian Allah ka Allah gitu. Tukang dagang ku untung. Untung teh dijieun dalil, ameh kapangi Gusti Allah. Rugi ge dijieun dalil gitu. Mun untung dijieun dalil, rugi ge dijieun dalil. Tukang ngagemuk pare, montok dina pare tas digemuk jieun dalil. Karena ayana anu ngadamel montok tajid bihisonan ngabandungan pare montok nepi ka kapangi. Ieu montok pare teh dadamelan menyahirup ku sorangan. Menya montok ku sorangan, aya nu bisa nyieun montok ku sorangan. Teu aya. Awewe ogenan balas barang dahar wae cenah nepi ka montok lain ku barang dahar montokna. Da aya jelema rampus barang daharna anger begang. Gitu. Maka lintuh awak mah lain meunang nyieun barang dahar. Ngan ceuk adat lintuhna jelema loba dahar loba sa. Ceuk adat meunang nyieun alo da aya jelema teu peti dahar lintuh. Asli Pak aya jelema 3 poe ge teu mangisangu kuateun paya cai we tapi lintuh awakna. Aya nu kitu. Aya sabalikna. Rampus daharna teh panglila na budak santri leutik dengan daharna panglila na we teh. Cing teh mana leutik-leutik lega beuteuh. Pujit lega batur geus balubari ngadelukeun ya hareupeun kejo. Dalam mun ditempokeun laun daharna da gancang daharna. Tapi awakna teh gede-gede ieu. Oh, horeng nu nyieun gede mah lain dahar. Nu ngadamel gede Gusti tajid bihisonan ngabandungan nu leutik ngabandungan nu gede kapangi ieu teh dadamelan mun ieu dadamelan aya nu ngadamelna. Saha nu ngadamelna Gusti itu. Urang mah jigana asa can peti aya jelema nu nahan lapar nepi ka keun ka sapoe 2 poe 3 poe mah nya. Oh menepi ka lapar teu mangi-mangi sangu saminggu. Nabi mah Pak dugi kakeun ka patuangan teh kulit patuangan antel jeung tulang tongong balas nahan lapar. Eta teh kulit patuangan, kulit patuangan pan dipayun tulang tongong dipengker. Eta kulit patuangan teh antel kana tulang tongong. Urang mah patem. Sameter jarak no gitu. Kena kulit betung karena tulang tongong kayaknya. Kene Pak lintuh rek begang oge da aya nu ngadamel. Ngan nu jadi pertanyaan nu lintuh kapangi teh tina lintuh. Da lintuh teh guerila cek tadi jalema anu manggihan Allah kulian Allah teh jalema nu hayang tepi ka Gusti Allah. Salat dijieun dalil. Jadi tim mimiti takbiratul ihram nepi ka salam tajid bihison an kapangi ieu teh dadamelan. Lamun ieu salat dadamelan berarti nu ngadamel aing nu ngadamel salat teh sanes. Urang salat dibisakeun ku Gusti angkat kana tempat pangaosan dadamelan. Tarimakeun ieu teh damelna Gusti lain ieu mah ngaji teu koplila geling gisik we. Padahal sing sadar, sing sabar ieu teh dadamelan Gusti. Osok aya nu datang aja hayang geura balik. Fal mustadil bi ghairihi alaihi. Mangka ari nu nyupri dalil bi ghairihi kulianti Allah alaihi ka Gusti Allah alal aksi eta netepan kana sabalikna mimma tina perkara dzukira nu geus ditutur itu mah. Mana mimma dzukir teh nu geus ditutur sabalikna nu geus dicaritakeun mustadil bihi ba.
Mustadil bihi mah nyieun dalil ku Allah eta nu marifat ka Allah. Cek ahli tahqiq nu marifat ka Allah mah jelema nu nyieun dalil ku Allah. Jadi ka Allah heula. Matak aya jelema teh nu leumpang ti makhluk heula, aya nu leumpang ti Allah. Kabeh ge ieu teh can sampurna. Anu leumpang ti makhluk menuju Allah can sampurna dina yakin, anu leumpang ti Allah ka makhluk can sampurna dina makom. Jadi nu sampurna yakin jeung makomah, nu inget ka makhluk teu poho ka Allah, jeung inget ka Allah teu poho ka makhluk. Tak ayat taroki, taroki mah keur nyampurnakeun yakin. Ayat tadali bahasa hakikatna teh. Ai tadali mah keur nyampurnakeun makom taroki mah naek, tadali mah turun. Ai naek mah kana nu mulia. Matak naek teh lain ka luhureun langit, Pak. Lain kana disebutkeun naik, pasti naik macana kaluhureun sirah. Teu bareto punuh ayeuna naik jadi ku ge teu sieungeun tataeka. Bareto RT ayeuna naik jadi punuh teu sieungeun teterekelan, tapi disebut teh naon? Naik. Ai naik mah tina darajat anu rendah, naik kana darajat anu leuwih mulia. Tak taroki ngaranna teh taroki keur nyampurnakeun yakin. Tadalima turun mah ngan kunon pangna kudu turun keur nyampurnakeun makom. Lamun jelema keur di Allah wungkul tuluy teu inget ka makhluk saeutik-eutik acan gelarna teh majdzubin. Majdzub disebutna. Nu dibetot akalna ku Allah kabeh ka Allah. Ingetan ka diri. Ingetan kalian ti diri pamajikan situ deukeut teh teu inget. Ngalaman teu inget ka pamajikan. Mun sarenya karena singeun inget teu inget sanajan gigireun oge. Boro-boro urang ka pamajikan urang nyusuan budakna da teu inget teu ai sare. Ngan teu inget teh balas ai majdu mah teu inget teh balas ingetna ka Gusti Allah. Tah eta alam aksi teh. Li'annahu karena sanyana mustadil aleh istadala bil majhuli alal maklum. Aya mustadil aleh, aya mustadil bihi, Pak. Aya mustadil aleh mah nyieun dalil ku makhluk pikeun manggihan Allah. Aya mustadil bihi mah nyieun dalil ku Allah pikeun manggihan makhluk. Tah kitu we Sundana. Sakali deui, mustadil aleh nyieun dalil ku makhluk pikeun manggihan Allah, mustadil bihi nyieun dalil ku Allah pikeun manggihan makhluk. Berarti ti Allah heula. Kunaon tah mustadil aleh li anahu kana sanyana mustadil aleh istadalla eta ngadamel dalil mustadil aleh bil majhuli ku perkara nu majhul. Majhul makhluk mah apa? Alal maklumi kana perkara anu maklum. Maklum Allah saha nu terang Allah ngaran-ngaranna wae mah apa? Sok ngaran urang tenar sote di lemur. Ulin ka cikat Thomas, nu nanya-nanya aja. Majhul. Matak nu makluman nu terangeun sadayana mah nami saha? Boro-boro Islam luareun Islam ge sok nyebut Allah. Rada dilempengkeun jadi Allah. Itu li. Maksudna mah Allah eta Allahna Allah Bapa da ditekadkeun Allah teh tilu, Allah Bapa, Allah Putra, Ruhul Kudus ceuk batur. Maklum, urang teh nyieun dalil ku nu majhul kana nu maklum. Kadua, wabil adami jeung nyieun dalil ku nu eueuh ala wujudi kana nu aya. Nyieun dalil ku nu eueuh ari makhluk aya eueuh. Eueuh makhluk mah. Da ayana ge dia. Nu ayana diayakeun teh alias teu aya, Pak. Al wujudu baina adamaini nu ayana antara dua eueuh, adamu mahdin eueuh teh anu meles. Urang teh nyieun dalil ku nu eueuh pikeun manggihan anu aya saha nu aya. Allah matak Allah kasifatan ku wujud. Ari hartina wujud teh naon? Aya sing harti kana ayana Allah, ayana Allah teu eueuh heula jeung ayana Allah teu kasamper ku eueuh. Wabil amril khafiyyi jeung nyuprih dalil ku perkara anu samar ala zahiri kana perkara anu zahir. Teh cek ahli zahir bahasa, cek ahli batin bahasa kieu teh, Pak. Cek wasilin ieu teh. Urang teh nyieun dalil ku nu samar.
rek neangan anu nemrak Allah teh nemrak teh cek ahli naon ahli batin makhluk mah samar bah Allah menemrak wa dzalika liwujudil hijabi kunaon pang nyeun dalil kuno eueuh pikeun manggihan nu aya kunaon nyeun dalil kuno samar pikeun manggihan anu nemrak eta teh liwujudil hijabi karena ayana hahalang wa wuqufihi jeung cicingna si jalma ma'al asbabi sarta pirang-pirang sabab ta eta anu jadi sababiahna mah pangna urang nyeun dalil kuno eueuh pikeun manggihan nu aya pangna nyeun dalil kuno samar pikeun manggihan anu nemrak sabab aya hijab aya hahalang naon hakikatna hahalang waham jeung hayalan da makhluk mati aya al wahmu wal khayalu yuthbitani al ghaira wahaman jeung hayalan dua-duana netepkeun kana ayana lianti Gusti ditetepkeun aya lianti Allah teh wahaman jeung hayalan eta hijab teh tak gedena hijab mah tarikna hijab mah kulo bati ngahayal kulo bati ngalamun ngawaham ayo we ngawaham nah, lamun aing boga anu rek nah ku nabi mah disebut teh tulul amal 2030 can kasampeur geus dilamun ti ayeuna ari hayang teh penting isuge maot wa illa famataroba hatta yastadilla alaihi wallahu a'lam bissawab sakitu we nya Pak sami keneh ieu hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.